lain kelah dijelaskan pan Allah teh moal apa teu sarua jeung sakabeh nu anyar di makhluk. Misakon nabiyina kana janji para nabi. Lama ataitu samangsa-mangsa ngadatangkeun kami kum kaaranjeun kabeh mi kitabin buktina tina kitab wa hikmatin jeung hikmah summa jaa tuluy datang kum kaaranjeun kabeh saha rasulun rasul musaddiqun anu ngabenerkeun lima kana perkara ma'akum anu tetep ma sarta aranjeun kabeh latu minunna kudu iman nyaan aranjeun kabeh bihi ka itu rasul walatan surunna jeung kudu nulungan nyaan aranjeun kabeh hu ka itu rasul teh Nabi Muhammad maksudna mah. Qala ngadawuh Allah Ta'ala aqrartum nah ngaku aranjeun kabeh wa akhadtum jeung nyekel aranjeun kabeh ala zalikum kana itu iman ka nabi ka rasul ka Nabi Muhammad isri kana janji kami surah Allah. Qalu ngadawuh itu umam teh umat-umat aqrarna ngaku kami qala ngadawuh Allah pashhadu maka kudu nyaksian aranjeun kabeh wa ana bari ari kami ma'akum sarta aranjeun kabeh minas syahidina eta ti anu nyaraksian kabeh sok ausula logatna